Cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Setiap masjid di mana baik lain sakadar ngabangun masjid tetapi memuliakan Ka'bah. Ditingkat, direka, diukir eta adalah memuliakan Ka'bah. Nu mantak memeh dibangun ge masjid teh dikompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Sebab masjid menuju Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturahmi. Aju teu pernah ditutup jam sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna, ka imah Lurah Asep aya waktuna, ka imah polisi aya waktuna, tapi masjid iraha aya waktuna. Sebab masjid mah lain anu bupati, lain nu presiden, lain nu RT, lain anu lurah, lain nu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana? Lah, moal kudu di bejaan. Teu nyaho nya di dinya. Ya. Aing mah ti lokal mana ge nyaho. Tah geus make bahasa aing berarti asli. Bali beja-beja. Untung bae kaburu dimusyawarahkeun. Hampir terjual dek dijieun ruko. Ieu masjid imah Allah.